Wilujeng para mitra dongeng urang teraskeun di Rana Bengsrat karangan Kileksa dina bagian ka-40. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingahan. Oge dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa dianggo hiburan pangbeberahmana. Ayeuna bagian ke-40 nya para mitra. Asa nyerelek ayu waktosnya. Tos 40 episode we. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-38 ayeuna ngahanca bagian ke-40. Kitu nya para wargi dongeng. Atuh hatur nuhun kanu parosno subscribe sareng loncengna, nu parantos noe like-na, nu sering komentar, seueur komentar-komentar ge para mitra. Komentar kumaha ge insyaallah katampi margi ku Bang Jaya ge sok akalan-kalan maca komentar. Oh kitu cenah atur nuhun. Memang para mitra ai dongeng pengarang benten-benten ciri sabumi cara sadesa. Kitunya ya paribasanya para mitra. Ciri sabumi cara sadesa, tiap pengarang kagungan cara sewang-sewangan. Sami tukang dongeng teu sami sadaya para mitra. Sok sanawa sami ngadugikeun naskah namun teu sami sadaya. Aya bentenna gitu. Mangga atuh. Ayeuna dongeng urang teraskeun Rana Bengsrat karangan Kileksa dina bagian ke-40 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios jambung judulna Rana Bengsrat. Ayeuna nincak bagian ka-40 ti karaos para mitranya deh. Para mitra kaum dangu, kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Mang Seno geus ini. Lantaran hayang buru-buru tepung jeung Basri rek nanyakeun perkara Karmin. Atuh meletek sarangenge teh geus anjeun ceuleuh dina mobil ngadius muru ka Sumedang. Di Sumedang pindah kana beus ngajugjug ka Bandung. Gancangna carita Mang Seno geus aya di kota Bandung. Manehna rada linglung asa poh deui ka pamatuhan Basri teh kawan tu geus lila tarang nyaba ka kota. Nyaho teh bareto we basa jajak Basri nu mungaran. Na di mana atuh Basri teh nya? Tapi aing teh lalaki boga nabi jeung boga pangarti piraku teu kapanggih, ceuk pikir Mang Seno. Bari tuluyna nanyakeun jalan patra komala hayang tereh anyog kanu dituju. Akhirna Mang Seno tepi kanu dijugjug harita kira-kira jam 2 beurang. Keur meujeuhna panas poe, Mang Seno ngajanteng hareupeun lawang pakarangan. Can wani asup da bisi nyalahan. Mun teu salah mah memang palebah dieu imahna teh. Tapi asa pang ling ieu gedong si gerong pika betaheun. Tutu, kaparengan aya babuna. Ceuk Mang Seno terus nyalukan hiji awewe nu keur nyaitan popoean. Eta awewe ngalieuk breh katarapisan beungeutna. Mang Seno olohok asa teu percaya kana tetempoanana. Jiga-jiga Nyi Sari. Nya kitu. Hatena teu teteg asa-asa ka Sari, ari Sari buru-buru nuna pakean heula. Nu geus gararing geus kitu muru ka lawang pakarangan. Bari ka saha Bapak? Bari melong treup paadu teuteup jeung Mang Seno. Ngadak-ngadak bunga asa mobok manggih gorowong da teu samar yen aduh nu aya di hareupeunna teh bapana Karmin. Bade ka Pa Basri nyai aya kitu. Mang Seno ngajawab bari neuteub ka Nyi Sari hayang siri. Juragan Basri mah teu aya, teu acan sumping ti Pademelan. Nanging juragan istri mah aya nuju kulem. Dupi Bapak teh Pa Seno teh kitu. Punten abdi kumaha wantun, ceuk Sari sabab geus boga kayakinan. Leres ari nyai saha? Mang Seno api-api. Tumanya bari nguji nahanya nu aya hareupeunna teh Sari. Abdi teh pun Sari urang Campaka teh anu nuju milarian Kang Karmin. Oh nya bener teu salah tetempuan Bapak atuh. Kumaha da Mang Nyai, nah geuning bet aya di dieu. Mang Seno geus teu asa-asa deui bus ka jero pakarangan. Pangestu Bapak teu kirang sawios-wios mangalingi atuh Pak. Da Kang Karmin ge aya nuju Maraban Manu. Ya aya, alhamdulillah nuhun Gusti geuning babari. Mang Seno diuk dina kursi nu aya dina teras. Sedeng Sari nguliwed ka pipirek ngabejaan Karmin yen aya bapana. Ka Asmaya mah teu wani ngabejaan da keur tibra sarebeurang. Kang Karmin aya tamu, ceuk Sari. Bari nyeh seuri manehna mah bungah kadatangan ku Mang Seno. Tapi Karmin sabalikna reuwas ngadeng aya tamu katara beungeutna sepa. Tamu ti mana Sari? Duh kada pamageto sepuh naroskeun akang. Nahoy tepangan nuju ngantosan di teras payun. Abdi bade ngabantu cai ente. Hate Karmin gegebegan. Rumasa boga dosa teu ayem pikir lir ibarat usik saliring dumadi. Nempo tentara hariwang nempo polisi karingkeung.
kapanggih jeung menak lu menyap kabeh disangka ngukuntit dirina. Kitu deui Karmin anu rumasa boga dosa teu boleh ditutur-tutur ku rasa bingung hariwang loba kasieun. Tapi najan bari jeung kitu ge da panasaran koloyong katepas rek nepungan semah teh. Baranggok nyaan meningal lenyap sabab anu datang tayalian iwa ti bapana. Bageuning ka dieu Pak, Karmin kasima ngajanteng dilawan. Karmin dewek teh teu geuna sare euy burang peuting tayali nu dipikiran iwa ti maneh sorangan. Kunaon maneh teh Karmin? Meni teu beja teu carita. Na geus poho ka kolot maneh teh. Mang Seno ujug-ujug nyarita kitu ngabudalkeun perasaan hatena. Ampura we Pak, kuring rumah sasalah Pak, suku Karmin karasa lungse. Gek diuk satengah bebeutkeun maneh beungeutna sepra. Ka mana Basri? Kantor keneh Pak, Asmaya. Untuk kulem. Jadi baretah kieu we di imah teh nya teh tela maju euy. Mang Seno alak ilik. Nitenan imah Basri nu ayeuna nu teh tela loba pisan parobahanana. Ari Karmin ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk can ditanya ngeunaan dirina geus seunggah hoream ngajawab sabab rumah sasalah. Sabot kitu Jo Sari mawa cai jeung kue sakeler. Saur kahareupeun Mang Seno, Sari teu buru-buru ka tukang deui. Tapi milu ngariung di dinya lantaran geus ditata di hayang wakca balaka ka Mang Seno, rek ngebrehkeun kaayaan dirina kiwari. Puguh Karmin beuki tagiwur sabab geus kasawang Sari bakal bebeja ka bapana. Mangga ngaleueuh teh lah bapa atur lumayan. Nuhu nyai ditampi atuh. Dan nya bapa teh hanaang ieu teh. Mang Seno teu talangke disuguhan teh langsung ditarimakeun. Ibu damang, Pak. Barekah teu kirang sawios-wios nyai. Nuhun atuh di daramang mah abdi ge ngiring bingah. Punten abdi teh sanes kirang sono nanging mumpung juragan pamgeut teu acan sumping abdi bade ngauningakeun. Cek Sari malapah gedang. Ari letah geus arateul hayang geurapok bebeja. Yen manehna rek kawin jeung Karmin da geus patali janji. Nah, ya naon gitu nyai. Mang Seno panasaran ari Karmin menira rempodan alah batan rek ngadenge gelap saleser. Abdi tos badanten sareng Kang Karmin sakedap di bade wangsul ka Sumedang. Maksad tanya sanes bade ngadeheus ka bapa kali ka ibu. Sejang ngauningakeun abdi sareng Kang Karmin tos patali janji. Bade ngahiji hoyong resmi laki rabi tak kitu bapa. Karmin ampir ngalengak ngadenge kitu. Sabab eta pisan nu dipikasieun mangkaning manehna geus bebeja ka bapana. Yen manehna keur aya di pendidikan tentara tapi teu bisa magar kumaha. Sabab ayeuna geus kitu kajadianana Rusiah kaguar diguar ku Sari. Ari Mang Seno colohok sabab beja nu katarima papalimpang jeung nu diarep-arep jauh pisan jeung taksiran. Nah bener teh Karmin, bari mencrong. Bener Pak, Karmin gugup. Ya teu naon-naon ari geus puguh kitu mah bapa moal ngahalangan, da teu kitu ge bapa geus nyaho. Nyi Sari teh memang nyusul-nyusul ka maneh. Tapi kumaha ngeunaan pagawean teh nang geus pendidikan teh? Ira dilantik jadi prajurit teh di mana ditugaskeun? Karmin ngahuleng deui bae. Jajantung haratug hatena deg-degan. Malah diuk asa teu napak sieun ku kolot bisi dina naha, sedengkeun Sari olohok naha Mang Seno bet nanya kitu. Sok buru-buru jawab min kumaha pagawean teh hasil? Acan Pak. Nah make acan. Teu lulus kudu daftar deui. Har kumaha ieu teh asa pabeuli teuing? Asa teu kahar tibat bulak-balik kana pendaftaran, lain geus lulus. Lain geus pendidikan, aneh teuing. Mos tepat Pak di kajongjonan. Masya Allah nah bet jadi kieu. Teu sangka. Kabeh jempe komo Karmin mah meni ngelu. Siga bueuk meunang mabuk awak asa leutik. Pinuh ku kasieun jaba era ku Sari nu harita ngahuleng pinuh ku pertanyaan. Sabot kitu reket pantok kamar kadenge muka siga nama Asmaya nyari. Kagareubahkeun kudu nyarita. Ceuli Karmin beuki panas ngadenge panto muka asa beuki sieun, bujur rempodan sieun ku Asmaya. Nu tangtu bakal ngagelendeng ka manehna. Torojol katepas langsung nanya ka Mang Seno. Bagiakeun ini aya Akang? Solongkrong munjungan. Nya nyai pugu hampir nyasab Akang teh. Poho deui jalan ka mana Rijang Basri meni jempling. Tacan sumping Kang Basri mah Kang ke jam 3 bari gek Asmaya diu. Bareng jeung kitu Sari ngolesed turun leos ka dapur. Malah kawin nuturkeun mung padeuleu beungeut jeung Asmaya tapi dijewang ku bapana bari nyarita. Cicing ngelamin bapa sono yang ngobrol. Karmin kapaksa diuk deui rarasaan begitu puguh. Asa dijagrageun ka pangadilan, asa disanghareupan ku hakim. Nya cicing atuh min piraku teu sono ka bapa, apan ayeuna teh geus heubeul teu balik-balik. Meni betah da aya sobat atuh da. Asmaya seuri leutik ngareret ka Karmin nu beuki tagiwur hatena. Sa sobatna teh nyai? Bang Seno api-api teu nyaho. Eta nu bieu ngolesed turun layeut nakar barudak teh Akang.
Asmaya Daria ngomongna atuh jadi namahan kayakinan kana hate Mang Seno yen Sari jeung Karmin teh nyaan rek kawin. Nya nuhun we tu ari kitu mah paingan bieu nyarita. Nyarios naon kitu barudak teh Akang? Nya geus sarayang kawin cenah malah mah isuk pageto ge rek kalemur. Rek ngabejan ka Akang jeung eceuna hadena we Akang buru-buru ka dieu pan jadi nyaho. Hehehe syukur we. Anu ngajejekeun pe katu barudak teh jununkeun. Pabeurieun Akang mah teu bisa ngurus, da lah baong pisan ku Akang masih Karmin teh. Sugan we ari kujang Wasri masieun eraeun kitu. Mang Seno jiga nu seren sumeren mercayakeun ka Basri jeung Asmaya. Puguh hate Karmin beuki peot da sugan teh moal kitu jadina. Silakan. Ceuk geurentes hate Karmin bari ngeluh. Ih, ku tante geus nyarita kitu nya Kangnya, dak abdi mah cacan bejabana naon atuh. Ditanya ge tara daekeun ngajawab eraeun keneh meureun. Tapi nya syukur aya geus boga niat kitu mah engke urang bereskeun bejakeun ka Kang Basri. Da moal burung nyaluyuan. Tapi kumaha urusan pagawean atunya pan rek teken tentara mah ulah waka kawin. Beg hate Karmin beuki berat. Angeun nyelet aksa eungap. Kasusah jeung kasieun patumpang tindih meuni geus teu puguh rarasaan. Ge. Na kumaha budak teh atuh Nyai? Mang Seno oloho. Na make kumaha mun apa namanya ge bade daftar Karmin teh. Mali masa si payun dibuka deui, tak kumargi kitu wayahna ulah waka kawin. Ari inya mah hayang jadi tentara. Ge Akang teh jadi bingung ye teh. Ti ditu kitu, ti dieu kieu mah tak susah mikiranna ari si Karmin teh kumaha nu sabenerna na geus lulus atawa acan. Teu acan anu ti payun mah gugur. Asmaya kerung heran. Hai. Na kumaha atuh maneh teh Karmin rek nipu sia teh ka kolot? Anger wae lalampahan teh daya eueusna. Nah, kabina-bina teuing kalakuan teh sia lenger baong kabina-bina. Mang Seno kekerot nahan amarah nafsu ngadenge keterangan kitu ti Asmaya. Pugu Asmaya heraneun pok milu nyarita. Lah meni asa bingung bibi Mamin, kumaha atuh ieu nu sanyana? Dapat aya kajadian kieu. Kumaos abdi nu lepat bi. Kapun bawa mah teu wawartos tos lulus, malima nya ngapengkeun tos pendidikan kitu bi. Karmin kapaksa wakca balaka. Da ngabohong geus moal bisa. Astagfirullahalazim. Nah kunaon atuh maneh teh Karmin? Bet ngerakeun ka bibi naonan make kikituan sagala. Asmaya katara geuneuk beungeutna. Asa diheureuykeun ku Karmin jeung era ku bapana. Sadaya nampi lepat bi. Bisa hubungan teuing harendegna paman maneh atuh. Lah. Mapagahan unggal waktu teh eueuh hasilna we ari kitu meureun nya. Hampura Kang Nyai musingkeun wae kula warga Nyai. Da kitu geuninganan lah. Si Karmin teh adat pangadatan teh taya robahna, satadina mah sugan jeung sugan. Ari kujang Basri masieun dari lemur mah kolot teh musingkeun wungkul ka kolot teh. Mun tapi kumaha atuh Kang da geuning kitu kajadianana meuni teu sangka sugan teh moal kitu jadina. Dupi perkawis Nyisari kumaha eta teh Nyai? Mang Seno panasaran. Hayang leuwih nyaho kana urusan Sari nu geus aya hubungan jeung Karmin. Kieu teh Kang di abdi ge ngahaja milari pembantu, nya milari nya lanyang. Lantaran pagawean teu kacabaku sorangan, kapungkur mah bisa keneh ku abdi kagarap. Tapi ieu mah seueur kagiatan di kantor, sok ngiring ka bapa budak, utamina mun aya upacara-upacara. Nu akhirna pagawean di imah kateler-teler. Ku Karmin teu kacabak kabeh, jabat kitu teh mineng teuing balik. Taina sabada aya Sari pagawean beres, abdi teu ripuh teuing ngan anehna. Ari geus aya Sari mah Karmin tara udar-idar jauh, malah mah kalembur ge tara tak kitu. Oh, jadi kitu kumaha mimitina bat barudak hayang buru-buru kawin. Nanya itu terang riwayatna. Teu terang ayeuna we ti Akang. Kumaha tuh kinten-kinten ngajalankeunna? Nah jalankeun da ulah. Gumantung kana kahayang Karmin mun hayang lulus jadi tentara sarta hayang boga pagawean numerna nya wayahna ulah waka kawin. Tapi mun kegerek kawin abdi mah teu tanggung jawab. Kumaha mun geus kitu atuh Karmin? Rek milih nu mana? Mang Seno ambekeun pisan ka Karmin nu teu weleh ngajengkelkeun kanu jadi kolot. Para mitra kaum dangu, Karmin teu nemalan bingung nu taya hinggana. Lantaran inget ka Sari nu nyata-nyatana geus ngandung 2 bulan leuwih. Pek pikiran ayeuna Mamin meungpeung can aya Mang Basri, lamun hareupeun emang maneh mah moal jongjon mikir oge. Cing pilih sing bener naha mana nu rek dituna. Mana nu rek dicokot naha kawin atawa daftar tentara. Ngan lamun keugeur kawin daftar tong tulus. Ampun bi abdi mah can teh sangwalor ayeuna bi. Nah bet kawas teu boga pamadegan we. Badaban nu Sari margi teu kebat nyaritana. Cenah ka dieu si Sarina urang sakalian badami.
Karmin teu talangke buru-buru ngageroan Sari. Nu memang teu jauh ti tepas da tadi ge ngadedengekeun bari nyumput. Sedeng Mang Seno jeung Asmaya pating rarahu bangun seunggah horea mikiran lalampahan Karmin. Tekung silila Karmin jeung Sari geus ngahadep ka Asmaya. Kieu Sari nya, kakara ngadenge bieu. Ibu teh yen maneh aya niat rek ngahiji laki rabi jeung Karmin. Geus paheut pasini rek ngahiji, malah mah geus nangtukeun yen isu pageto bakal mulang ngadon kawin, cing. Ibu bere katerangan nu jelas, nah nya eta teh kitu, ceuk Asmaya bari neuteup ka Sari nu tetep ayem sigana teh. Teu lepat juragan leres pisan kitu maksadna. Na teu bisa diengkekeun sabab kami rek daftar tentara. Nu tangtuna ge can diidinan kawin. Lamun candingan kana mangsana mah sabab aya aturan khusus. Nu teu bisa dirempak kitu wae. Kang abdi mah bade daftar bade kumaha ge nyangakeun. Nanging abdi mah tetep nyuhunkeun ditikakeun heula sareng Kang Karmin moal tiasa diengke-engke. Nah, dikira babari kawin teh kitu. Kudu badami sararea atuh da lain sapoeun kawin teh saumur-umur. Teu bisa kitu wae Sari, kudu bener heula aturanana. Mun Karmin buru-buru kawin, bari jeung can boga pagawean kumaha marabanana. Nanging Sari ngareret ka Karmin nu direret beuki pias. Jajantung meuni ratug daun ceuli katara euceuy. Naon alesanana nyai make ngucap kitu? Mang Seno milu panasaran. Hayang nyaho kana urusanana. Abdi tos 2 sasi teu kareseban. Naon hartina? Mang Seno oloho. Abdi tos kakandungan. Padedag para mitra sadaya. Asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan. Asmaya reuwas Mang Seno coloho Karmin ngeluk tungkul bari carindakdak. Era ku Asmaya jeung ku bapana. Masya Allah. Geuningan bet kitu nya Asmaya. Sadaya-daya tuang putra nu tengah tanggal waler kangna. Asmaya teu tanggung jawab malah asa dibibirang ku Karmin. Imong kalepatan abdi saja tanggal waler ceuk Karmin. Sia teh kunaon atuh Karmin? Wanita ya euy nalalampahan teh sia teh. Narek diraha diajar kana bener teh atuh. Bet kawas nu teu diwarah we rek mopokan ku kokotor kana beungeut aing sia teh Karmin. Asa kacida teuing sia mah. Sia ngerakeun deuleu ka mang maneh di dieu. Nu dianyarkan ku maneh ngawibirang sia mah. Mang Seno menika kerot nahan amarah. Mun kongang hayang ngerekeb ka anak nu sakitu basangkana. Sabare kangkeun bae da ayeuna mah geus kieu kajadianana, mana kitu oge. Urang salaku kolotna kurang waspada dina leresan ieu mah. Abdi ngiring lepat magi Karmin aya di rerompok abdi. Tah kumargi kitu ayeuna mah urang payunan kanyataan, tapi kedahku manah nu tenang, emutan nu tiis. Asmaya meper amarah Mang Seno. Sangkan eta kajadian teu aya buntutna nu leuwih goreng ari sabab kajadian eta teh katalanyuran moal bisa dibalikan deui. Nya beg atur we ku nyai akang mamasrahkeun we. Keun ke urang badami jeung bapana barudak ngarah leuwih beres badamina da ayeuna mah pincang teu puguh mutuskeunana. Jep jarempe sarerea ciga nu beak picaritaeun. Padahal boh Asmaya boh Mang Seno pi omongan mah teu beak-beak. Mang Seno gregeteun hayang nyarekan anakna. Ari Asmaya garetek bibir hayang mapagahan Sari sangkan bisa ngajaga diri. Tapi kiwari geus taya hartina sabab nu dipikasieun teh geus kajadian, nu dipikah riwang geus kasorang. Sedengkeun Karmin jeung Sari harita taya bedana jeung sakitan. Nu nungguan putusana rek dibeureum atawa dihideung. Duanana can bisa nangtukeun. Sabab sidik aya pasalingsingan paham anu pikasalempangeun. Nupang pikasalempangeunana Sari sabab manehna aya dina tahap nu panghandapna. Para mitra sadaya bisa kaciwit tapi moal bisa nyiwit. Sajeroning kitu Asmaya teu waleh mikiran kasang tukangna naon sababna pangna aya kajadian kitu. Lantaran mun lirik kana kaayaan sapopoe Karmin jeung Sari teh teu raket-raket teuing. Da ukur wawu sawajarna. Tapi naha bet aya kajadian kitu, akhirna Asmaya nekat rek nalika Karmin meungpeung can aya basri nu tangtu mun geus aya mah pasti kararago. Para mitra kaum dangu, harita Asmaya tuluy nanya ka Karmin. Bibi rek nanya ka hidap tina urusan ieu wayah nanya kudu dijawab nu sajujur-jujurna sangkan teu susah mikiranana. Abi Ari Karmin geus lila wawuh jeung Sari. Kantonana lami mah. Naon sababna pang mah aya kajadian kieu teh? Naon sababna pang aya kajadian kieu? Na Karmin teh tarang ngadengekan omongan paman. Na teu nurut kana papatah bibi. Mau selepat sadaya-daya nyangakeun. Namun geus kieu mah geus kajadian atuh da geus kaliwat. Mau bisa dibalikan hiji-hijina cara urang kudu tanggung jawab lamun henteu era sarerea nu era teh lain Karmin bungku tapi kulawarga Kang Seno nya bapa hidep jeung indung hidep. Kulawarga bibi nya paman hidep jeung bibi nu langsung kacicingan ku Karmin.
Terus kau pikir ka hartos abdi saja tanggal waler. Heug ari kitu mah atuh bibi ge dasar naon teh boga dasar keur ngajukeun usul ka Mang Basri. Tayina rek nanya ka Sari. Asmaya ngareret ka Sari nu ti tadi tenget pisan ngabandungna. Sari, kah juragan. Ari hideuk boga ajan diri. Gaduh juragan. Ulah make kecap juragan kumaha pantesna we, ceuk Asmaya. Mangga ibu. Tah kitu lamun nya hideuk boga ajan diri. Tapi nawet babari teuing masarahkeun kahormatan naon nu jadi dasarna. Na dipaksa. Na bogoh pisan atawa kumaha sok jelaskeun di dieu. Ulah asa-asa meumpung usah saha nu aya di dieu anggap kula warga Sari. Atur nuhun ibu abdi teh regreg aya nguping kitu mah. Nanging sateu acan hapunten nu kasuhun abdi rumaos lepat. Dihampurakeun bae nu geus mangah geus kajadian mah. Soalna mah kajadian ieu teh lain karugian keur kuring. Tapi karugian keur hidup sorangan. Ya. Sing nu berbuat eta kudu narima akibatna. Sing sadar dina nampa akibat ulah nyalahkeun kanulian. Da bongan salah sorangan. Geus nu geus kaliwat mah da memang geus kasorang, moal bisa dibalikan deui. Siduh onaman mah bisa diletak deui tapi kajadian nu geus kitu lapur. Najan kaduhung segede gunung moal bisa dibalikan deui. Taina rek gerawak-gerawak ca kumaha eta dasarna teh ku aya naon teh. Kieu riwayatna teh ibu. Barabat para mitra Sari medari riwayat hirupna. Dimimiti tepung jeung Karmin anu mungaran ditatap ditetek taya nu tepi ka mangsa harita. Atuh pugu Asmaya meuni colohok kataji jeung ngarasa heran kula lampahan Karmin jeung Sari si horeng keur ngalalako. Kitu nu salaresna mah ibu, ceuk Sari mungkas omongan. Ku tante kituna bener teh Kang. Asmaya siga nu cangcaya manehna nanya ka Kang Seno. Telepat nyai memang kitu lalakon barudak teh. Satadina mapang nasi Karmin dititah ka kota teh ngarabisan neangan pijalaneun hirup. Ulah pajejet jeung kajadian teu pada ruguh. Tapi kanyataanna beda jeung cita-cita kahayang teu akur jeung takdir. Kaharti mun kitu mah tukangan eta we asabet kabeneran bisa tepung di imah bibi. Nya puguh we jongjoan meureun nya. Aya-aya wae lalampahan teh ayeuna geus meunang da dasar kitu. Bibi rek nanya ka Karmin rek kumaha mun geus kieu. Asmaya nalek ka Karmin. Ari mah isin atos kapalang belang rupina mah teken tentara mah bade dibolaikeun we bi. Nyari geus kieu mah tetep pamikiran teu naon-naon tapi kudu dipikir deui. Naon teh kolot hidup geus beak sabaraha waragad keur hidup. Cing pikiran sing lantip narek tega nyiksa ka kolot ku cara kitu. Ampun bi teu tega nanging abdi mah rumaos lepat. Tah masrahkeun we ka Akang abdi mah lepas tangan Kang. Asmaya seren sumeren mung katempuhan buntut maung. Keun bae nyai. Da geus kieu jadina pikeun Akang mah geus teu aneh, memang geus nyaho adat pangadatan jeung lalampahan si Karmin nu matak ngajengkelkeun bae ti bareta oge. Karmin ngeluh dikitukeun rumasa memang beleweng. Baong teu beunang diurus ku kolot. Ari Sari inget kana beja nu kungsi katarima ti Mirja, yen Karmin pamuda baragajul bangor jeung lengger. Hatena ngalenyap loba ka paur, tapi ayeuna geus aya ditungtung putusan. Eueuh waktu keur milih jeung mikir, tepung jeung Karmin ditebus ku katunggaraan nu lain saeutik-saeutik. Mustahil lamun kudu dilesotkeun deui mah. Sabot kitu reg aya mobil eureun hareupeun imah cerut nu tumpakna turun. Si Horeng Basri geus balik ti kantor lantaran harita teh beurang pukul 3 kurang saeutik. Bus Basri ka jero rada kaget nempo nu ngariung lantaran lengkep aya sarerea malah aya sema. Geuning aya Akang bage Akang. Solongkrong ngajak sasalaman. Muhun jang Seno ngahaja pugu Akang teh. Temal Mang Seno. Mun pugu asli abdi hayang tepung rek lembur itu lah. Yang Seno paramita jang Basri meureun lepat ieu teh. Ripuh wae Kang lah, teraya waktu lowong kayaknya Kangnya reka disalin heula. Mangga jang salse we. Puguh kebiasaan Mang Seno sok sanajan ka adi nyebutna teh Ujang. Basri ka kamar rek disalin tas dijingjing ku Asmaya. Nuturkeun ka kamar nu satuluyna nyayagikeun sangu, bisi Basri geus lapar. Tapi Basri can wakadahar hayang ngariung jeung Mang Seno cenah. Atuh terus ngariung ditepas para mitra gek diuk kalayan tenang. Memehna naon ngabijilkeun rokok 2 bungkus, sor ka Mang Seno sabungkus ditambah ku kayu apina. Karmin nempo Basri datang teh beuki tagibur hate diuk di asa teu napak. Pipikiran kumalayang kanu lain-lain geus seunggah ti samemehna datang tu Basri bakal ngambek ka manehna. Geus lila Kang. Basri ngamimitian tumanya. Geus jang kira-kira jam saja meureun Akang teh. Kumaha di lembur da ramang Kang? Berkah hari lahir mah teu kirang sawios-wios Ujang. Nanging batin teh keur gering lantaran bulan malen mikiran nu jadi anak, bat peleng kuraleng. Eueuh surat-suratna can estu lebeng teu beja teh carita. Akang teh melang bisi nu jadi anak pinang ilara.
Atawa bisi gugur di medan perang da bejana geus diangkat ye geus lulusan jeung tentara. Ceuk Mang Seno. Ngebrehkeun kasusah hatena nya Pugu Basri ngahuleng. Can ngarti kana tujuan omongan semahna, naha ka mana loyogna nu dimaksud gugur teh manehna atawa nu lian. Keke, kumaha teh Kang? Nya si Karmin bebeja kalemurna mah geus pendidikan, geus lulus teh diangkat cenah. Kari-kari leuwih ti 5 bulan teu beja teh carita atuh malang Kang teh. Tuluy disusul ka dieu ari baik teh meuni nyentuh kana jantung. Matak nyeri kana ati ari rasku lalampahan anak itu. Oh, gitu. Ngomong naon atuh ka bapak teh maneh teh Min? Basri ngarti tuluy ngareret ka Karmin. Nu keur ngeluk tungkul. Sadaya mang nyangakeun rumaos lepat. Heeh, lepat teh lepat naon bebeja atuh. Kumaha bebeja ka bapak teh? Anggam tos pendidikan. Naon maksudna rek ngawirang Mang? Sanes. Rek naon atuh meres ka kolot? Sanes. Karmin tagiwur. Beunang kaselau ku Basri. Memang sasat meres maneh teh mentaan duit jeung beas. Be, teu sangka maneh mamin di papatahan unggal peuting teh taya tapakna. Nah dipake naon duitna atuh jeung deui ka mana duitna nu bareto pangheulana teh? Apaan Mang can kungsi make? Karmin teu nemalan beungeut sepak kuram kireum teu pugu rasa. Sarerea jempe Basri reneng hapranjuk jiga nu eungap. Sigana manahan amarah da hate mah gregeteun hayang nyarekan lak-lak dasar asa diheureuikeun ku Karmin. Tapi dipikir deui kurang hade mu nyarekan bebeakan matak ngaragrageun harkat darajat. Hapunten Akang teh Ujang lah. Nya jadi ku Ujang kanya nehnya. Jadi ka Ujang teh ngaririweuh we obat di pasaran budak baong ya akhirna ngariweuhkeun ka sarerea. Ih Kang, abdi nu kudu dihapunten sabab abdi nu katitipan teu hasil ngadidik Karmin. Rasanya na abdi teh Kang lah. Ari di kantor mah mampu ngawarah jeung ngadidik anak buah nu lobana ratusan. Tapi di imah ngawarah sahulu teh teu eta tapakna. Basri jiga nu handeueul pisan era ku Mang Seno para mitra sadaya. Para mitra anu mulia, Mang Seno tuluy nyarita deui. Teu ngabibisa ni da Akang ge nyawa sorangan atuh Jang. Si Karmin teh memang mantanggul, bandel jeung hatena ngabatu. Keun bejang lah, ulah boga rasa kitu atawa naon teh. Tarima we ku kasadaran geus kieu jadina. Nu geus kajadian mah geus ngan ayeuna kumaha atuh ye kuduna ye. Mang Seno sadar hatena goreng, hade goreng Karmin anakna mana kitu ge manehna teh can hasil ngadidik anak. Maksud Akang kumaha? Basri can ngartieun. Nya da geuning barudak teh kitu kanyatanana. Barabat Mang Seno nyaritakeun naon-naon nu diobrolkeun tadi jeung Asmaya. Pugu Basri beuki nyentuh kana hatena reuwas bari jeung hanyelu. Da teu nyana bakal kitu memang tadina geus aya curiga. Da geus aya nitenan ti tadina yen sari nyurigakeun dumeh utah-utahan bae jeung sok katempo mak ngadaharan nu hararaseum. Asa ku numpuk-numpuk teuing pikiranna teh kumaha mun geus kieu atuh ya. Basri jiga nu eleh kalah nanya ka Asmaya. Putusan maya di Kang Basri abdi mah ngiringan wae. Eta pamadegan Akang kumaha? Basri nanya di ka Mang Seno. Nya keur ngajagahan nu dipihar teu dipiharep mah jeung keur ngajaga wibawa ujang sakulawarga. Leuwih hade budak mah kawinkeun we meh cita-cita Akang jeung Karmin korbankeun. Moal bener najan dipaksakeun oge ayeuna mah geus kapikir ku Akang. Lamun si Karmin nu talajak jeung sifatna kitu jadi tentara, sigana bakal namahan riweuh ka urangna. Sabab teu mustahil pangkat jeung badieu teh bakal namahan takabur, bakal namahan bedegong, beleweng, baong. Nu akibatna urang keneh nu era. Sabab keuna ku paribasa pokona mah anakna cilaka bapana kababawa. Taya nu dipikirkeun ku Akang teh. Jadi putusanna mah keun bae ulah dituluykeun maksud Akang teh nya. Najan tadina hayang ngajejeuhkeun anak ge ari kieu mah keur naon? Eueuh hartina? Ceuk Mang. Mere putusan pikeun dadasar putusan pamungkas ti Basri. Nya teu naon ari kitu mah Kang abdi ge moal maksa. Tapi saenyana mah sikep Karmin nu talajak ni kitu teh bisa bae dirobah. Wa teh geus jadi tentara bakal bener jeung lempeng sabab di tentara teh lain ngan sakadar dilatih perang gungkul. Tapi dididik digembleng diwarah sangkan jadi manusia nu berguna pikeun nusa bangsa jeung agama. Sina jadi jalma nu sehat rohani jeung jasmanina, jadi jalma nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui pikeun insan-insan nu lain agama Islam, ieu ge sarua digembleng. Sangkan jadi bangsa nu mandiri, jadi manusia Indonesia nu sehat rohani jeung jasmani, sarta katuhanan yang Maha Esa. Nu berdasarkeun katuanya. Nu akhirna boga tujuan nu tangtu ngawangun manusia Indonesia sagemblengna berdasarkan Pancasila tak kitu Kang. Jadi sifat Karmin nu baong teh jeung goreng lampah teu bisa dipake dadasar kana gagalna tujuan urang. Da tentara mah teu diantep tapi dididik terus dibina terus rohani jeung jasmanina ngan memang
memeh daftar di pentaan syarat kudu aya surat keterangan berkelakuan baik jika nama ieu wungkul nu ngaragukeun teh ceuk Basri ngabejer yaskeun tina lalampahan jeung tujuan Karmin mung hanya kal waktosna seep.